Dua, nah urang teh bunga dina bulan Ramadan. Sabab dina bulan Ramadan bulan magfirah. Naon ari magfirah teh? Bulan pangapunten ti Gusti Allah. Jadi sadayana teh urang teh alhamdulillah diapunten dosana ku Gusti Allah. Nu hak Allah eta mah. Nu dihampura mah ari hak adami mah moal. Hak Allah anu kaitan ibu teh boga hutang. Nah, datang bulan Ramadan dihampura ku Gusti hutang abdi moal eta mah hak adami kudu dibayar. Ramadan kantos urang teh nyarikeun hate batur moal dihapunten bebena teh hampura heula. Kantos ngadolin batur moal dihapunten ku Gusti Allah. Kada nyukeun hapunten heula anu haqqullah. Sadaya dosa di alam dunia anu haqqullah urang gaduh dosa ka Gusti Allah dihapunten ka Gusti Allah. Illa syirku billah. Ajal jamin musyrik ka Gusti Allah. Jami dihapunten ku Gusti Allah dosa judunan illa mudmin khamr. Ajabi jami anu sok ngaleukeut arak. Bade hampura tukang mabok bade hampura. Maka setan mah pinter, da ayeuna mah biasa-biasa jami nu mabok teu kaciri. Nah di bulan Ramadan tarembong eta mabok teh. Bahkan ngantri itu di tempat teh. Ngajian mah ajakeun setan pinter itu di bulan Ramadan. Padahal dihampura ini di bulan Ramadan teh. Ku dihampura-hampuran aja nih kulantaran awis-awisna. Jami kayak martirah di Gusti Allah. Eta jami tepikeun ka Kami di bulan Ramadan minum minuman arak. Mudmin khamrin. Dan bawi, urang pas minum arak, cing atuh yang dihampura dosa mah. Heureun minum minuman keras teh. Terus we bajibur urang mah. Teu bisa urang ngahargaan, teu bisa ngalaksanakeun puasa, atuh urang ngahargaan jamin berpuasa.